wargi sadayana. Jadi ibadah urang tingkatkeun terutami ibadah salat 5 waktu kahade urang ulah tinggalkeun. Jadi urang kudu dilaksanakeun. Mudah-mudahan urang ulah sampai terlalu sibuk dina urusan dunia. Kadang-kadang aya paribasa urang katungkul kulunya sibuk urusan dunia mau pohokeun akhirat, sampai sibuk ku harta, ngurus harta, ngitung duit, ngurus anak, teu salat acan. Tah ieu teh di sakumaha kaunggal dina Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi ulah sampai seperti itu. Jadi urang kudu ngabogaan waktu, kudu nyesakeun waktu diaraga ibadah ka Gusti Allah. Urang gunakeun waktu ieu mumpung hirup teh geuningan. Mumpung urang hirup di alam dunia samemeh urang maot. Mumpung urang keur ngora samemeh urang datang kolot. Mumpung urang keur sehat samemeh urang kena ku panyakit. Mumpung urang aya waktu kosong samemeh urang sibuk. Mumpung urang naon deui teh keur beunghar samemeh urang miskin. Nah, gunakeun waktu ieu dina raraga ibadah ka Gusti Allah. Dina raraga ibadah ka mantenna. Dina raraga ibadah hablum minallah wa hablum minan nas, ibadah ka sasama melalui amal soleh, amal jariah, sedekah. Hayu urang gunakeun waktu ieu ulah aya istilah waktu teh nyaeta seperti ngabunuh ka urang. Sabab ari waktu teh kasaib ibaratna pedang. Lamun urang teu bisa ngagunakeun pedang bisa ngabunuh urang sorangan. Ngandung harti lamun urang teu bisa ngagunakeun waktu, urang bakal menyesal, bakal seolah-olah urang teh rugi kabunuh ku waktu. Waktu lewat begitu saja teu dipake ibadah ka Gusti Allah, anu mana nan engke akibatna urang bakal kaduhung. Naha keur di dunya teu ngalaksanakeun ibadah, naha keur di dunya teh kalah ka nyaeta ngamomore waktu. Wargi-wargi sadayana, jadi sakali deui ulah urang katungkul ku dunya sibuk ku harta. Jadi urang kudu bisa nyesakeun waktu dina raga ibadah ka Gusti Allah. Malah mandar urang kaenging ridona ti anjeunna, sabalikna urang saparantosna urang ibadah ka Gusti Allah teh urang ge kudu ibadah atanapi ibadah melalui perantaraan manusia sapertos tadi carioskeun nyaeta sedekah jariyah, amal soleh berbuat baik. Da urang teh kangaran manusia makhluk sosial, teu bisa hirup sorangan. Anu beunghar butuh kanu miskin, anu kuat butuh kanu lemah. Pamarentah butuh rakyat, rakyat butuh pamarentah. Jiwa sosial urang teh. Nah, diaraga kitu urang hayu urang sami-sami tulung tinulungan, bantu membantu, gotong royong. Nah, bantu ngebantu, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, cek bahasa Indo. Nah, jadi kangaranan ibadah seueur kacida tadi salat 5 waktu, naon terusna teh ibadah puasa Ramadan, ibadah haji, ibadah zakat, sareng sajabina hayu urang laksanakeun, hayu urang
istiqomahkeun sabaya hiji katerangan teuing katerangan intisari teuing duka naon teh al istiqomah khairu min alfil karomah. Istiqomah teh leuwih alus tibatan 1000 karamat. Tah kumargi sakitu wargi sadayana pepeujeuh urang istiqomahkeun sanajan saeutik tapi mayeng. Jadi saeutik tapi mayang sanajan salat duha 2 rakaat tapi unggal poe daripada 8 rakaat istilah kata 12 rakaat tapi setahun sekali. Nah, jadi urang istiqomahkeun hayu ngajak ka diri simkuring khususna umumna kasadayana hayu urang sami-sami ningkatkeun iman ningkatkeun amal soleh urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kaing ridho ti anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mun sakituna kapihatur tinang tos dina ieu cariosan teh seueur lepatna nanda dihapunten anu saageung-ageungna anu resti Gusti Allah anu lepat dina diri simkuring kasareng kasalahan simkuring. Sakituna kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.